Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun keundeui sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteungeun ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun ka rengsena. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala resna urang aya dina sehat dan ayeuna kalayan panjang muswa saputing teu panggih jeung sora mang. Ayeuna tepang delonya kumaha sareha sadayana lo. Dan mumpung istirahat mah. Nang ulah kirang hapunten we jalanan mang teh hajat penting telunya hajat kota Sukabumi anu ka 103 lamun teh masora mang kirang pas kitunya. Lagi kirang hapun agak laun atuh nuhun ku mangrupi perhatosan sumangga kiwari urang pusirikeun deui kana hanca urang utamina ka Prabaraya anu ngagaduhan hanca ieu carita Jawara Tiguh Hamaung kiwari ku alatan buntu waktu pedaran Mang Dedi kepegat wagi jina mangsa alam tiberang di hiji patempatan khususna atuh tarungna atenap bipilutna antawi Surapati jeung Wirosada. Anu jelas-jelas Surapati ngarasa kadeseh ku kagagahan Wirosada. Nya langkung paos mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana lajenganana ieu carita kadehila janela poho panto lalikana kunci wilujeng. Recetna surat manuk mapaesan kayaan alam harita khususna di Piluwengan. Harita teh aya 2 jalma anu saurang atuh ngalinjing jigankan sebuah tarung. Sedengkeun saurang deui harita teh ngajoprak. Saha maranehna anu ngalinjing nyatana Wirosada, sedengkeun ngajoprak nyatana Wirapati. Bari jeung adu regeng harita teh nyebut aduh beri panon buria benceling. Aduh duman. Panas. Cek Wirapati berjeng terus gegerelengan, geleng-gelengkeun awakna. Wirosada bari ngalinjing teh diteutepe diawaskeun. Lamun kawilang perlu gesayagi pikeun ngindo seranganana. Ningali musuhna kitu pok Wirosada. Wirapati, montong adu belajar adu-aduhan lamun heueuh mah jago hayo. Gerah hudang deui, gerah tadah pangawas aing. Manggeulanan Wirosada. Ya, aing nyari cenderung sih.
Aduh, aing minta waktu keur urus sa gunung. Cegah Wirapati bari jeung gugulingan sakujur ning awak nak mandi kesan beungeut pias lir mayit. Ngadenge kecap itu tok deui Wirasada harita. Lamun da geus teu kuat, leuwih hade taluk lah. Kuring tangtu bakal ngahampura. Asa si laing daek babalik pikir, maneh kudu menta dihampura ka guru anu burang peuting teu oleh ngadaguan. Hayang nyaksian urut muridna kaling. Cek Wirasada teu oleh mereka sambetan ka musuhna. Maksudna mah supaya Wirapati babalik pikir. Tapi kumaha jawabanana? Burilah Panun Wirapati ngaburilah ka Wirasada bari pok harita. Wah, aing mah dalu. Sabab Sabab aya basa dalu pikeun aing. Leuwih ada ajur tutumburan pikeun aing. Jeung kudu dalu mah. Sabab turunan kudu kitu. Kamu suka kudu. Patah kitu patah aing. Kamu suka kudu dalu. Wirapati, mentong gagabah yang ngomong. Aing lain heureuy lain ngabodor lain waktuna ieu. Tapi aing mah nepikeun amanat tinu jadi guru. Awas, mun sakali-kali deui sia ngomong kitu, modar bagianana. Wirasada heuleun. Asa dihina jeung disapirakeun ku musuh. Padahal manehna teh ngomong anu sanyana. Geus Hah? Geus naon? Kudu baca ngomong dah. Jog, rek kumaha kadap si ayeuna. Wirapati ngomong kitu bari jeung terus maksakeun nangtung. Cering keneng atuh nulak cangking jika nu sumuhun loba tanaga. Untuk kakerot ngancing panon bolotot eukeun mah geus bolotot teh ituna. Amarahna bijil deui atuh beuki bolotot. Hayang nyiksa bebeakan cenah ka Wirasada. Atuh puguh Wirasada oge teu ngeunaheun nepo kitu mah. Nya kalawan ti tatapas ini sabut narajang sakaligus. Dua leungeun putbat nyamber beungeut Wirapati. Yang di pepelingan geus kudu tobat, kudu taluk. Kelakah nyo sirah, nyo hulu, nyo hulu atuh ambekeun harita Wirasada. Jebron. Wirasada jiga nu teu boga rarasaan. Tanagana kacidak pisan rongkahna jeung rohaka. Leungeun anu ditakis kelakah nyewu kana irung. Kedrot. Nangal pisan. Kuat atuh Wirapati ngacirit bakat ku nyeri. Kibro koloyong awakna sesoroyongan jiga nu salaton. Sagis kitu Kibron atuh dijejak bobokongna ku Wirasada. Cekok kibro Wirapati namru tarangna ti susud kana taneuh. Teu meunang disabaran sia. Rasakeun Wirapati. Aing geus daya hampura saudara. Seret Wirasada nyabut kerisna. Pangor hurung matak serab. Atuh puguh Wirapati mending ngalenyap hatena. Koreot maksakeun hudang. Tirumbung maksakeun lumpat sakalumpat lampet ti baranting bakat ku sieun. Wirapati, muntong ngajar sebangsat. Rasakeun sia. Ceuk Wirasada bari sok masukkeun di kerisna. Langsung ngangkat dua leungeun ditujukeun ka Wirapati berjengerahkeun ajian nu katelah aji banyu sukma. Kurang ajar kudu dikieu ieu mangkuru. Hiat! Tangga teh aya angin anu kacida pisan tarikna. Sorana munggah ngaguru handaruan mata ketir jeung mata keung. Brur, kalakali garing menikeun karabeng ka luhur. Sanggeusna di luhur terus muter mih diputerkeun ku angin puyuh.
ngaguruh maju ka cida pisan gancangna jika anu ngudag-ngudag ka Wirapati anu lumpatan kabur. Tapi teu bisa salamet tina balai, angin puyuh limbungan geus tepi manten ka manehna. Atuh teu bisa dicegah deui. Kalayang atuh awak Wirapati kabawa ku angin puyuh. Muter bari jeung naik ka luhur. Bukti lila bukti puluk atuh puguh Wirapati ngalanyam teu nyangka bakal kejadian kitu. Wirapati dibawa ku angin limbungan suruh kan itu suruh kan ieu. Manehna geus teu bisa ngajaga kana kasaimbangan awakna. Sabab angin puyuh leuwih tarik. Nya akhirna angin puyuh tesat leungit sakaligus. Atuh teu mata keran lamun awak Wirapati nyiroro tarik bisa nguru ka handap. Awak Wirapati ngegebut ngiban lemah mending ngageblug direnang ka asa kragrag. Kalapok Wirapati kapaehan. Meni teu kungsi ngawara deui. Malahan mah teu usik-usik acan. Atuh gancang ku Wirosada harita diburu. Grap dirampak lebah dadana tetela ka ketegan keneh jantungna. Aya keneh tanda-tanda kahirupan. Wirapati. Anjeun memang kuat sakitu ragrag di awang-awang masih keneh kuat nahan nyawa. Muga-muga we aya keneh waktu anu hadepikeun anjeun anu bisa digunakeun keur babalik pikir. Waras deui anjeun Wirapati ulah kamalinaan. Cik Wirosada bari jeung ngusap beungeut Wirapati. Tuluy kunyam-kunyam babacaan Wirosada teh. Sabot kitu hiuk deui aya angin ngagelebug tarik pisan leuwih tilu tadi. Bareng jeung itu los Wirapati leungit hilang lebih tanpa karana. Jam gelek atuh harita teh aya maung meuni bodong pisan. Dina tarang eta maung aya tanda hideung sagede tapak dampalingeun. Wirosada ngejat mundur 4 lengkah. Panonna corohok bengong neuteuk kana eta maung. Asa teu percaya kana tetempuanana ari sabab Wirapati robah jenis jadi maung. Nabet sarua jeung si Kalasurya. Kunaon atuh anjeun teh Wirapati? Naha muhit ka siluman maung atawa kumaha? Naha jadi kieu? Kula mah banget teu ngarti. Wirosada nutup ka eta maung. Anu harita neteyep lalauna nyampurkeun ka Wirosada. Tapi yakin saeutik oge teu aya niat jahat. Sabab katempona bangun limpeu eta maung teh. Buntut anu ngagebay centang jadi digugusur. Kuku-kuku narilap kabeh ge nyumput dina buru-buru anu bunyi. Sorot panon layu celeuyeut jiga anu sedih jeung bingung. Brak eta maung depak hareupeun Wirosada. Kur disada bari jeung tangga. Kawas anu menta dipikarunya. Atuh Wirosada harita ngahulang. Ras inget ka Kalasurya anu geus jadi maung ti heula. Sarua sadanat tingkah palipolahna kitu. Kawas nu kaduhung jeung aku eleh ka Wirosada. Sakadang maung. Coba kula bere keterangan anu jelas. Naha saha anjeun anu sabenerna? Naha Wirapati atawa maung biasa? Lamun maung biasa minta indit di dieu, lamun Wirapati pek cicing di dieu. Eta sakadang maung henteu indit. Kalakah ngadako meh bari jeung rapet kana lemah.
Hiji tanda yen eta teh maung kajajaden nu tadina memang Wirapati. Karunya teuing Wirapati, anjeun teh kapaksa kudu ngalaman jadi maung sanaji jeung batur anjeun kala Surya. Nu ayeuna geus jadi maung dingaranan ku Kula Surya kala. Anjeun ge rek dilandi ngaran teh jadi Wirabanyu. Sarta kudu nungguan ieu wahangan. Sugan jeung sugan isuk jaganing geto aya jalma nu bisa nulungan ka anjeun. Sangkan balik deui kana wujud anu asli. Tah itu harapan kula. Kumaha sanggup? Lamun sanggup anjeun kudu tanggah. Cenah eta teu sanggup kudu tungkul. Ceuk Wirosada daya pisan. Panon mencrong kana hulu maung anu depak hareupeunana. Eta mau ngadadak dengah tanggah. Mengandung harti sanggup ngajalankeun amanat Wirosada. Gaur-gaur mau disada sababaraha kali. Jeung eta mau nangtung bangun rungse pisan. Ku Wirosada diteuteup teh disidik-sidik. Tungtung nama. Tak disidik-sidik tangtunganana. Ditengetkeun tanda-tandana. Brah geramiang syah. Wayahna kudu narima kana ieu kajadian. Sabab geus jadi milik diri bagja awak anjeun, geus jadi bagian anjeun kudu kieu. Maung kajajaden mau ngamalihan ti Wirapati ngaleos idit. Terus ngalanggior muru kawahangan. Ku Wirosada diteuteut nepikeun kalesna, diteureuy ku kakayon. Nya sanggis kitu mah Wirosada ninggalkeun eta tempat. Bari jeung hatena pinuh ku pananya. Teu ngarti kana kajadian anu tumiba ka Wirapati. Wirosada teu nyahoeun yen Wirapati teh geus guguru ka Panjiruyung anu sabagian gede tina elmuna muhnyit ka maung. Kasubri para warigi, can urang tunda atuh nasibna Wirapati uki warigi geus jadi maung. Tenden sakedeung lalampahan Wirosada. Teuing arek ka mana sanggeus kitu? Ayeuna mah can eta urang tunda heula. Ayeuna urang malikan ka tukang. Misik kadalon-dalon kapopohokeun. Ari Gagak Bodas ka mana? Kulebat celung. Ayah hiji tangtungan jalma keur mamangku jelema deui. Horeng si mana horeng si Gagak Bodas teh anu harita ki kabur bari jeung mamawa Anjarati anakna Wirapati. Sanggeus jauh pisan jeung Wirosada. Reg atuh harita eureun di hiji patempatan. Nyirati diecageun sarta marihna balik ka tukang. Nyawang kanu anggang, bisi musuh mudag cenah. Tapi eueuh tanda-tandana acan. Keayaan tetap jemplingan saukur sorak manuk anu disada. Kamana bapak kuring nama tebarang jeung deui naon sababna kuring dibata-bata ka dieu wah. Aban kuring teh dikawinkeun jeung Alajaya rek jadi minantu Demang. Horeng si mana horeng Nyirati anu ngomong teh. Ngomong nak itu bari jeung carinak dak kerewas jeb bari jeung nitip ongkoh. Manehna henteu ngarti kana eta kajadian, hatena bingung. Ngadenge kekecapan Nyirati kitu pok atuh si Gagak Bodas. Jadi di kemedi aya karaban. Urang mah bisa tangtram. Lamun teu buru-buru bejat. Kan bae ulah najakeun beberapa. Siapa bayar nama? Kun bojona kabur. Lo bagi geraneun. Cep si Gagak Bodas bingungeun mangda oge. Sabab teu wani ngajelaskeun anu sabenerna. Ai bapak ka mana atuh wah? Kok kalawan musuh. Sabab tadi dibabari ku musuh. Anu asalna ti Cibedi. Keladan. Urang dago di dieu. Datang atuh moal. Cek si Gagak Bodas bari grek diu dina jukut.
ambekan rengha pranjung. Ari Nyirati jepe geus ngadenge kitu mah teu ngomong deui. Manehna ngahuhuleng mikiran nasib. Ras inget ka kamuguhna nyatana ngalajaya. Tanggung atuh ngalamun kanu jauh nyawang kanu anggang. Dak dumadak kana rasaanana Nyirati robah deui. Cek pangikir manehna mah keur paduduaan jeung ngalajaya. Atuh teu antaparah di gabrung we. Nyirati ngarangkul ka si Gagak Bodas. Bari jeung nyebut aa ngalajaya. Sakapung nya dada bari jeung ngeleweh. Sakapung cengkat bari sarengeh siri sorot panon meuni beringkat. Gagak Bodas reuwasin. Nyirati disurungkeun sina panggang pajauh panon buriabun celik bakat ureuwas. Si Gagak Bodas barang ningali sifatna Nyirati kitu. Atuh harita kene oge si Gagak Bodas reuwasin. Nyirati disurungkeun sina jauh sina anggang. Panonna buriabun celik bakat ureuwas. Aih Nyirati kala kacungar cengir. Sok itu akang mah ih. Ngages lali deui kana janji. Nugas tahet. Kapan urang teh barisna hiji laki rabi. Hirup rumah tangga bebarengan. Ulah kitu tukang nalajaya ulah kitu. Bagja Kang. Bagja kuring. Gebeng si Gagak Bodas ngarenjang. Uman iman Nyirati mimitina ditungtungan kulewe beuki ngarenjang di wae. Manehna ngarasa kaget ngadenge ucapan Nyirati anu teu puguh ngacacang kawas anu siwah deui. Ku si Gagak Bodas dititenan apik pisan beuki lila beuki sidik. Nyirati teh geuning gelo deui. Ingetin kana lajaya anu teu puguh dungukna. Wah, jia gagayu. Ayo dipita bogoh guru gelo. Wah, ayo guru buru-buru berangkat dia penyuhnya kalamura. Lamun tu ayo bakal ketemu aja. Cek si Gagak Bodas bari kawak mangku di Nyirati. Belacak lumpat ke ancang pisan. Ngagunakeun ilmu idang kancana. Angsa dina ieu carita kocapne Nyirati geus tepi deui ka imahna. Dipapageun ku indungna anu kacida kageteunana. Ku si Gagak Bodas didongengkeun kitu. Kieu mirapat imah di jalan keneh cenah. Lantaran aya halangan. Sadengkeun manehna moal bisa lila-lila cicing di dinya. Ari sabab aya pigaweun anu penting kitu dadakuna mah. Atuh sajaba masrakeun Nyirati ka indungna. Culang cileng brocet si Gagak Bodas indit deui. Nyirati beuki kanjeuh gelona cepang rasa Nyirati mah ditinggalkeun ku Nalajaya. Gawena cacalabakan we gerak-gerok ka Nalajaya beri ngagupayan leungeunna. Ka si Gagak Bodas ninggalkeun diselang ku cungar cengir surak seuri bari jeung ceurik matak nauringkak bulu punduk. Kasugi para wargi are ka mana atuh harita si Gagak Bodas can kanyawang ku urang. Can urang tunda kaya Nyirati jeung bapak jeung indungna. Harita aya di Cibendi atawa Ciwaragas. Ayeuna urang malikan di Katukan anu cikeneh ku mangkatuna nyatana ka Wirosada. Hiji mumunggang pasir di jalan satapa anu berasna mudun harita teh berasna kalebak. Aya keur lumampah sosoranganan. Horeng si mana horeng Wirosada. Lempang sorangan muru ka Kademangan Cibendi.
bari jeung mawa hate anu teu wae ngerasa heran ari rasku kajadian tadi. Atuh sajabana ti kitu manehna penasaran hayang newak si Gagak Bodas nu geus nyieun ulon-ulon pangacau kaributan di Cibendi nu ampir maragat ke nyawa na dina tihan gantungan. Rosada limpang tenang teu gancang teu alon es nu lingsang ngeunahna we mata poe harta geus ngulon dan geus kadenge sora tonggeret anu reang di sarada malum di pelengurang. Angin leutik ngahiliwir manuk-manuk recet di sarada nyangan sayangna ngabeberah kana hate Wirosada. Hanya kateuing saurang teu beunang ku aing kalakah kabur-kabur. Nah naon maksudna bet kabur sieun ku aing atawa ngajak ningkahan dosana. Jeung deui aing teh hayang nanya kanu ngaran Rati. Nah naon jadi sababna pangna aya kajadian kieu tapi tugas aing geus rengse sawareh-wareheun. Sikala Surya jeung Wirapati geus moal jadi gangguan deui sabab geus dihukum ku kalakuanana pribadi jadi mau. Ceuk Wirosada ngeceuwih ngomong sorangan bari jongjon lumampah muru ka lembur. Tonggeret reang di sarada mapaesan kaayaan alam harita. Hawar-hawar ti kaanggangan kadenge sora domba jeung we di pilemburan jigana bae eta sato candi barab gunung bogana. Ari Wirosada ngadigeu leumpang ngetek nanjak. Tadi mudun ayeuna nanjak barang tepi kaji pasir Wirosada reg ngaradeg. Lantaran nempo jalma anu ngabring bangun dinas nakaranan. Dipimpin ku salah saurang jalma anu lumayan tegepna. Wirosada ngeuteup sikeut keta jalma anu mampah pangheulana. Barang disidik-sidik teh urang Cibendi. Malah apa pisan nu jadi pamimpinna teh Wardi. Teu harasia jiga nama batur teh da kelakah abling-ablingan kitu we. Tapi teu nanaon da memang lain ngawaneun musuh teh. Aing ge ampir-ampiran kawalahan keun arek disampeurkeun Ceuk Wirosada leumpang deui hayang tepung jeung alutan Wardi katut kanca-kancana. Tekungsi saparapat jam lamun diukur ku waktu. Geus tepung we di hiji lengkob atuh Wardi meuni bungahin. Manehna muru bari jeung nanya ka Wirosada. Aduh anye, kumaha musuh teh aya nu katewak atanapi henteu? Teu aya Kang. Hah? Teu aya Kang kalabur jauh pisan teu kasusul ku kuring. Dan si Wirapati kungsi gelut bebeakan jeung kuring. Mena eleh jadi maung di sisi wahangan. Tak itu Kang. Jawabna Wirosada. Kebog atuh harita. Hate Wardi luas. Lantaran ngadenge ngaran Wirapati disebut-sebut. Manehna teu ngartieun. Keke kumaha teh? Kumaha ieu nu sarosna? Nah bet jadi Wirapati kumaha teh? Kang. Musuh-musuh urang teh sanes kedok tina karet. Tapi tantu pikeun ngumput budi jeung ucaan beungeut nu asli. Si Wirapati geus beunang rusiahna sarta manehna geus taluk ka kuring. Jadi maung Kang. Jadi maung? Teu pino Kang. Nganu saurang deui mah terus mangperet kabur bari jeung mamawar Nyi Rati. Jigana bae manehna teh si Gagak Bodas jigana kitu ge. Ceuk Wirosada ngadongengkeun pamanggihna. Atuh meninggah ulang Wardi harita ngarasa heran. Baru kanan teh kitu ari geus kieu kumaha atuh ieu? Da akan mah tugas taat ke hasil musuh-musuh. Rumah salung lumpat na lendo. Cek Wardi nanya deui. Aina laki Kang, urang baralik we heula. Urang badami sareng Den Purwa nah arek kumaha lamun geus kieu. Jeung deui kuring arek nepungan heula kula warga. Anu tangtu hayang ngobrol kalawan tenang nginaan lalakon kuring anu teu tulus digantung. Yuk ana malah urang bali. Enggak. Ayo nih. Nuhun ari kitu batu. Bring atuh wadia balad Cibendi teh baralik deui ka lembur. Teu nuluykeun ngalampahan lantaran nang parentah kitu ti Wirosada.
Wani jeung baladna teu wani baha sabab sarea geus pada nyaho ka Wirosada anu memang teu aya pitandingeunana di Pademangan Cimbendim. Gancangna ieu carita Wirosada Wardi jeung batur-baturna geus tarepi ka bumina Demang. Kasampak teh mangsa cekap waktu cukup cag para pamirsa ieu carita urang tunda heula. Ulah kerang-kerang hapunten nya mang teh kurang sare kita gegog macanas katanya. Insyaallah atuh enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang tiasa ditepang dampkeun deui carita ieu dina bagian koplatna. Atur nuhun kumari perhatosan jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.